Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Kurang kompak ya. Dasar lalelus ya palurah kagejiruk-gejiruk. Wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi allazina qamu bihifdhi syari'ah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Al-ayah. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, at-tajwizu barakatun al-hadis. Wa qala al-qail, jalan-jalan ka pasar baru ulah poho meuli pisitan. Paling indah jeung paling enak jadi pengantin baru masuk kamar sambil cubit-cubitan. Alhamdulillah. Geus ka kamar ieu panganten. Bo. Si pamudadak mana teuing. Masya Allah. Ngan paling ripuh mah deui boga panyakit nyeri huntu. Nu kumaha weuh nu endah di nu hajat. Nek ngahmat gemlong sieun nyangsang. Nek dahar atuh jainggis termasuk nu ngomong kula teu dahar-dahar acan keur nyeri huntu palurah. Hadratil mukarramin, para asatidil kiram, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, para kiai, para hujjaj anu ti masing-masing ampihan anu teu tiasa ditataan ku sim abdi hiji per hijina namina, para sepuh para kiai sadayana, ta'ziman wa takriman li ulumihim. Sim abdi teu tiasa masihana naon kanggo marantena iwal ti doa. Sanajan bari jeung mintul doa sim abdi mun diaminan ku jamaah sakieu mah seueur pamugia Allah ngaijabah. Amin. Doakeun ku sadayana muga-muga ya Allah guru-guru urang, sepuh-sepuh urang sadayana dipasihan yuswa anu panjang tur barokah. Amin. Bil barokah guru-guru urang sadayana dipanjangkeun umur, pamugia urang sadayana bisa nyandak ilmu ti para guru para sepuh sadayana,
jeung bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Tehilap sim abdi nyanggakeun hormat bil khusus ka aparatur pemerintahan dimulai Bapak Lurah. Alhamdulillah palurahna hadir di tengah-tengah urang sadayana. Eta jeung palurah rada geus akrab. Ngobrol atuh kasep deui sakitu mah nya. Ngan kemahian kanu ngomong mah. Keur diumi di ditu tuh. Nah, panggih munam. Ieu horeng kampung palurahnya di belah dieu. Kapanggih horeng jalana goreng kene. Ya Allah kalian. Doakeun muga-muga palurah anu berjuang didoakeun urang kabehan mudah-mudahan aya dina kasuksesan. Amin. Tehilap aparat anu pangcapena nyaeta Bapak RT. Aya RT na ieu. Mana eta RT na ieu? Eta RT ku masya Allah doakeun kurang kabehan muga-muga dipasihan kasobaran ku Allah. Amin. Kunaon kan urjaya khusus ta doa ka RT sina dipasihan kasabaran. Coba ge pikiran ku urang. Eta hirup jadi RT gawe pangcapena, gawe pangripuhna, tapi gaji pangeueutna. Pikiran palurah karunya. Kadang-kadang insentif ge teu turun. Salangap bepan pamajikanana ripuh. Laju deh coba ge kurang aya ngabagikeun beas raskin anu teu kabagian masyarakat urang Cilacap nu dicarekanana mah padahal RT mah hayangeun kabagian kabehan aya ngabagikeun duit naon balu bapan BLT jeung sajabana anu teu kabagian masyarakat pan laju ngomong nadak cenah sentimen da si RT kana ieu. Ting torek aya nu kalengitan otok di kampung urang kapanggih nu malingna diuruskeun di imah padahal RT teu ditahan maling teu naon. Ting kubating aya nu reuneuh jadah di kampung urang kapanggih nu ngareuneuhanana diuruskeun di imah RT padahal teu ilu ngabuatan teu naon. Coba ge lah. Makana ripuh kahirup jadi RT pamajikana ge sok kuru bebeh. Ulah ngapas-pas sepuguh teh sarminah nu ade karunya. Tapi sanajan mangrupakeun RT pangripuhan pangcapean muga-muga demi ngaheuyeut dayeuh ngolah masyarakatna muga-muga amal kasaean anjeunna anu bakal kapanggih kejaga di alam akhirat mudah-mudahan sing diseueurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hidup RT. Hidup RT. Atuh wajah hirup ieu ti samangga. Tehilap sim abdi nyanggakeun hormat bil khusus ka Bapak Sohibil Hajat sakeluargi anu mana Bapak Sohibil Hajat sakeluargi ieu nguping mah tos teu aya cenah nya. Berarti Ibu Sohibil Hajat. Namun teu hahalaan meujeuhna palurah. Penyakit gede asal palurah ya. Doakeun ku urang muga-muga hajatna sing dibarokahkeun ku Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bari jeung niat hajatna bunga-bunga dipasihan hate ikhlas ku Allah. Naon sababna lamun hate dipasihan ikhlas ku Allah hajatna teh bakal aya sampeureun di akhirat. Ieu teh dahareun leueuteun anu diinfakkeun pikeun tolab ilmu dina danget ayeuna ieu teh kejaga lamun teh Ibu Sohibil Hajat umpama ditakdirkeun ku Allah kudu naik asup ka neraka jahanam ieu aqua ke nyelebet sak teu bisa cik aqua
Ulah kunaon cek malaikat dia aku ngahalangan nek dia subkeun ka neraka jahanam ieu lantaran aku sabaraha puluh dus kami diinfakkeun di jalan Allah itulah keur waktu ngayakeun pangajian alhamdulillah. Ibu bapak sadayana hadirin rahimakumullah ngeun sanajan ieu nu sok hararajat di urang tujuanana lillahi ta'ala tujuan rek sodaqoh pacuan ku urang dahareunana dibawaan teu bebeja kan urang. Tah beunang ya hulu deh. Da cenah nu hajat mah kabeh ikhlas. Nu hajat mah tujuanna rek ibadah geus lamun aya daging hayam cacag tungirna bunikeun. Awas tuh. Ieu lamun samodel kieu ibu bapak sadayana sanajan geus kalaku di kampung urang. Sanajan geus ngajari adat di kampung urang, lamun nu bogana teu ikhlaseun, mawaan daging teu bebeja, mawaan lauk teu bebeja kanu ngurus, sehingga kuat ceurik nu boga hajat teh ceurik kawruhan lantaran Allah nu asup ka parasmanan. Beak dibuni-bunikeun. Itu bapak sadayana hadirin rahimakumullah. Sanajan mangrupakeun geus biasa lamun ieu batur teu ridho, maling ngaranna. Anak kalam maling ngaranna diparadkeun ka anak jeung pamajikan ngadarah ngajari daging ceuk nabi kulullah min nabata minal haram fannaru aula bihi sakur perkara daging manusia anu diparadkeun timbulna tina perkara anu diharamkeun ku agama maka ieu nauzubillahi min dalik bakal ngajarikeun mamsadat bakal ngajarikeun teu hade kana turunan-turunan anak-anak urang nauzubillahi min makana survei membuktikan ibu bapak sadayana abdi belajar magahan budak laletik sok di kampung di ditulah eta lamun kolotna sok daek culupan celepit doang kitu bari jeung kasebutna telok bebeja kanu ngurus atuh kacirim anu naik tenda meta kan bungkusan gede diselapkeun dina suluh tuan nih kayaknya di suluh di mana ya pas suluhan ya kepada ditong. Masya Allah meus keneh dibawa kadang-kadang mah di bawah henteu pas ngarak-rak panggung meleduk bobugan. Bener sok aya tanu kitu sok aya. Rada doang sumuju bisaan teh cek remet ngaranna lamun di kampung ulang. Asa nu hade eta adat polong eta picot terkena tamah. Ibu bapak sadayana sok karunya anak lagi di pagahan ku ustad bisa mancat Fatihah bagi geus gagah anak lagi di pagahan ku ustad ku guru ngaji kampung urang bisa mancat kulhu bagi gagah kunaon sababna lantaran ibu bapak sadayana perkara anak di paraban tina perkara anu teu endah anu teu halal sebuah agama ulah ngarep anakna bakal nempel hukum-hukum Allah ulah ngarep anakna bakal aya pitulung dina urusan hukum-hukum Allah lantaran naon lantaran parabna di parabanana tina perkara anu teu halal mungguh agama naudzubillahi min geus makana muga-muga bil sababiyah urang ngaji dina wingi ayeuna sanajan ada tetep lamun urang nek mawa teh karompok bebeja anu ngurus bunya ieu abdi ieu nyandak ieu sakieu ngan munikeun di ditu loba ulah sengit beak-beak ya abdi nyanak ieu abdi nyata nyanak ka 3 tah ulah 30 horeng eta 3 mun gerak-gerak tah atuh kege nu bek barna atuh kaciri ieu beungeut mah kaciri beungeut ge kaciri eta ku urang sabaraha teu kudu dipakahan antara anu halal jeung anu teu halal karasa kurang ge lamun nu nek teu endah mah tuh karasa isi dieu 24 kelimpet teu ngaradi teu yaos yang ada ieu lamun cik bahasa ulama teh mah ibu bapak sadayana pan eta hukumna boro-boro maling kitu kah urang kanu hajat diondang kudu ngariung cek nu hajat teh ka wayahna dihaturanan linggih ka abdinya saha ieu
abdi mohon kakak ngariung kanu abdi derbe ya anak urang teh anak urang ilu anak urang padahal nu hajat teh nu hajat teu ditak aja. Waduh banyak eta ku kitu-kitu bae kita teu eujeul ge bisi salah kula tanyakeun ka bariskia ai kitu mah makana kula bae tuh dasar manggeus lobaan lamun kumpul mah budak atuh 150 mah aya lamun sok jol ka imah kajenah wayan abdi hayang dihaturanan ka tempat abdi hayang ngariung kula doang teh jeung santri ampun ka jeung santri mah kakak bae elok wani ya beak pasti ku si budak kula ondangan kanu hajat sok ondangan dek mau budak santri karunya eta parasmanan roncot kan ngaluh bang, santri ngaluh, ludes paras mah. Bagus, ndak aing mangamplop dengan 50.000 ya kanu hajat. Atuh paras manan memeledu dari aing sok bingung ya. Mun hari nu hajat nak nemahkeun mah teu dibawa bae berarti nu hajatna hoyong meunang ganjaran soda. Aya muga-muga bil wasilah ngaji dina danget ayeuna nu tadina sok daek keceremet dinu hajat muga-muga sing disadarkeun ku Allah Subhanahu wa taala muga-muga sing diberi jalan daek tobat ke Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya robbal hiji tapalurah ngaji anu saterasna ibu bapak sadaya anu sangat kusim abdi dipihormat para bapak miwah para ibu sadayana anu nampak hadir dina ieu mahfalah anu mulia mungguh Allah wa ima anu teu nampak hadir dina ieu tempat anu ngupingkeun cariosan sim abdi ungkas sadayana anu sangat dipihormat dibanggakeun muga-muga riung mungpulungna urang sadayana dina danget ayeuna dipasihan taufik jeung hidayah ku Allah sehingga bisa ngamalkeun ilmu ti guru-guru urang sadayana amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terus ya terus. Sampai ka jam barah yang ngaji. Jam 3. Bagus. Balik pulang. Gara banyak jam 3 sampai jam 3. Balik pulang. Dihitung dari jeung supir lamun ti dia jam 11 datang ka imah jam 1. Lantaran di perjalanan kirang leuwih 2 jam. Itu. Makanya buah amprek nyaman aja gisuk aya deui pan acara keur kieu mah ilmu hajat ku kabila-bila. Eta nu bentrok ka imah kitu heudak mun bisa diatur mah ye ulah kieu ye. Ieu mah ngagebrug ieu ilmu hajat asupan anger nu ditarina mah hiji-hiji keneh bae teu palura. Ya bentrok di bentrok deui. Sok rada teu kicik kitu kan ieu. Ibu bapak sadayana hadirin rahimakumullah. Terus yang terus. Nges ngopi enggak? Kopi naya. Licik ya panitia. Di harapan kulama iya. Tengah puting dia nu aya seprit. Tenyambung. Kudu nama kopi. Aduh ya Allah ya karim. Ngan anu bagus matanya emang cai herang ya lamun tina susu mah eta susu ugu goreng kana beuteung mah susu mah nu bagus mah kana dada susu mah nya lamun kana susunan kana beuteung mah berarti atuh jambu air jamu pletok teh nya insyaallah. Ibu bapak sadayana sakumaha anu parantos kamaklum ku urang kabehan bahwa ibu sohibil hajat dina danget ayeuna ngayakeun hiji walimah anu dingaranan walimatul aurus atanapi walimah pernikahan. Ieu teh ibu bapak sadayana mangrupakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna ibu bapak sadayana anu mantak walimatul aurus diasupkeun kana ibadah ka Gusti Allah dalilna dina Quran aya dalilna dina hadisna aya
dalilna ijma ulama na aya lengkap geus ieu walimatul aurus teh kaasupkeun kana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Makana pantes jeung wajar Pak Bu lamun kolot urang baheula sampaikan ka kuari lamun urang nek nikahkeun putra lamun urang nek nyundatan anak sok titah zarah heula ka indung jeung kaba osok ibu lamun rek hajatan sok titah zarah ku kolot urang osok lamun indung jeung bapak urang masih hirup titah bebeja heula ka indung jeung ka bapak ieu teh horenganan masih mana horeng lantaran urang tiak rek ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu. Lamun dilanggar urang kadang-kadang lamun urang nek sundatan anak tejarah-jarah acan ka indung jeung ka bapa. Lamun urang nek nyundatan anak teu bebeja sama sakali kasebutna ka indung jeung ka bapa. Kadang-kadang sok aya mamalakna. Kadang masuk ngagetih bae. Ya kunaon ieu salahna kunaon ieu horenganan mah teu meunang doa restu ti indung jeung ti bapa. Naon amprek eta kitu doa indung jeung bapa ulah sambat kaniaya sing hade ulah salah kasebutna kaprak tampolah urang mah ai kuburan wali beak mana dizarahan ka Madura, ka Syekh Khalil Bangkalan Madura, ka Sultan Maulana Hasanuddin Banten, nan ulah ka zarah ka Madura, mangga ngeun tampolah ai Madura beak di jarahan, Banten beak di jarahan, ai kuburan indung teu dikoreh-korehkeun aja. Sok aya nu kitu eta, sok aya. Masya Allah, tabarakallah. Sagede-gedena karomah waliullah. Boro-boro kasebutna kana karomah wali ibu bapak sadayana sanajan syafaat Kanjeng Nabi urang sadayana itulah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ieu teh moal kudu neurak ka jelema anu sok ngalunjak anu jadi indung jeung bapa mantakan jeung hade sehingga ayat papatah kolot baheula ibu bapa sadayana sanajan ieu mangrupakeun lain rupana hadis tapi bahasa kolot baheula bahasana ieu lamun ieu anak sok sering nganyerikeun ka indung jeung ka bapa anak sok kasebutna ngalunjak ka kolotna anak sok nyieun ceurik ka indung jeung ka bapa komo lamun teu meunang hampura ti kolotna kaluhur moal kudu aya pucukan ka handap moal kudu aya akaran ka gigir moal kudu aya dahanan paehna pasti jeger moal aya nyawa. Bener Bu bener ibu bapak sadayana hadirin rahimakumullah kembali deui ieu teh mangrupakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus papatah kolot baheula sanajan lain mangrupakeun aya hadisna, sanajan lain mangrupakeun rupa ayat, lamun anu teu papaling pangjeng aturan hukum agama mah eta omongan kolot laksanakeun ba. Si kolot pamal eta ulah sok tetelewe mancak naon bah eta budak kuari kitu bener Bu bener ya zaman urang mah teuing bae abdi ge eta lamun jeung lalaki jeung bikang palurah heubeul di bale kambang teh di nu guru ngaji eta paling nage pahulu-hulu ieu santri lalaki ngahulu ka dieu engke pahulu-hulu santri kan atuh geus galede ieu dari anu hadenya ulah tual toel pamali aman ku pamali doang aman teu rareuneuh teh jelema aman ngararojai ka walungan geus galede satara raja ulah sok neuleuan eta nu eta dikangnya pamali aman cager tapi lamun kuari bahaya kuari mah bahaya kunaon sababna geus teu nyahueun kana bahasa pamali
diehkeun zaman kuari. Lah ieu eta kembali deui omongan kolot baheula ibu bapa sadayana pertahankeun ku urang, jalankeun ku urang lamun ieu omonganna teu papalimpang jeung aturan hukum agama. Ngan ibu bapa sadayana eta omongan kolot baheula nu teu kaharti mah nu bingung urang teu timu ulah diturutan. Lantaran omongan kolot teh anu sesuai jeung aturan hukum agama, anu teu sesuai jeung aturan hukum agama. Bah, ku kieu bage kolot heubeul mah abdi euling keneh lamun bulan puasa ngalaksanakeun puasa dek kari-kari sahur eta sahur kaberangan hudang geus 4:30 eta sahur kalah terus bae geus karolotna sareuri laju lampu totokna dipareuman bahasana lamun bulu bitis can kadeuleuh mah dah terus bae sahur mah endah nya bah nya ngalaman eta mah kieu nya Masya Allah kunaon da atuh peuting cenah ngaranna bulu bitis can kadeuleuh. Lamun bulu bitis kadeuleuh, oh terus beurang. Atuh karu tangan. Eta nu kitu apakah sesuai jeung aturan hukum? Atuh henteu. Ulah dilaksanakeun nu kitu. Jak kuari geus loba pangajian. Laju lamun deuk ngalaksanakeun taraweh, inget bae kula eta baheula mah siling acutan. Taraweh. Diacut pan kuno beureum kitu. Zat ngacut deui kan bukan sampai ke imam diatur. Laju pan si imam dah, atuh coba. Ya iya mah dari ama. Atuh pan cara ngomong poho ae terus gimana? Berarti korek ke ampun aja. Eta lain-lain omong lalagaan lain ngalaman abdi. Baheula zaman di Cianjuang Kak. Ya abdi urang Cianjuang cenah ge ka dieu jalan ka Cianjuang. Nya aya nya parura. Teu ngira bobo mah kae Indomar sagala eta. Atuh nya baheula kemah kitu jaga. Eta heubeul zaman di Cianjuang doang kitu. Naon eta atuh naon akur jeung sesuai jeung aturan agama atuh teu. Ulah ku urang kuat ulah diturutan. Ulah. Laju tampolah lamun malam Senin. Lamun malam Jumat aya nu nyawara. Sit. Laju sareri bae doang anu sok. Ampun aing. Naon jadulurna meureun jeung Cianjuang. Sit, dia omongan sok we itu. Oh, jangan tak. Nanti apa dia datang? Ya datang ke jagi suk sore nanti malam Sabtu. Cir. Oh, ambu ya. Lah, eta pan teu hati. Gedeber ka tengah imah, simet hejo teh hejo. Simet na ditewak. Cek beri teo, ini belum buntut. Nan sok itu dari dekinya. Pusing lagi. Ampun ya. Borobot di belum buntut. Nah, bari diomongan. Lamun nek mawa milik. Sarua aja lah bahasana. Kadieu deui. Ai teu mau milik maka jauh. Eta sok datang deui telok, Bo. Eta. Mikir simet ge meureun. Sakali asup buntut bea. 2 kali asup atuh doangna mah jeung hulu-hulu cek sih. Ya Allah ya Karim. Boro-boro simet urang boga anak minantu tos kulit di Bangka mau duit 25 juta. 25 juta maksudnya nek dibikeun kami toh. Uluk salam tina Assalamualaikum. Oh jace. Indungna keur nyangu mitohana. Gep becangkeng minantu. Dibeulem buntut. Atuh girit borobot bae lamun nek mere duit ya aceng ka dieu teh lamun teu deuk mah kajauh deh mau nyabok eta ulah. Atuh simet ge sarua batur. Eta nu kitu teu kaharti tah ulah diturutan. Di sikolot mah aya jalurna urang mah eueuh atuh meuceuk ulah. Ulah apa kolot inung kolot mah heula. Laju lamun aya nu ngaheang. Sok aya nu ngaheangnya. Dia omongan sok.
Sok itu di lain udah aya kabeh ya. Kalau hayang ka mana kitu ya. Atuh jadi malam teh lo. Adur teu mikir tangin. Hayang ka Sobang ka ditu. Nek ka Serang mah tuh kudu ka ditu buat bos. Laju ujungna lamun geus diomongan terek mabur nu ngaheang kieu ngomongna teh indung sok. Ulah jauh ulah deket. Ulah jauh ulah deket. So maksudna sedeng baik itu nya. Laju ditambahan ujungna sok. Budak sieun kolot komo. Budak sieun kolot komo. Atuh yang birat kabeh teh sieun. Gusti langsung tabarkal. Tak eta lain nyalahkeun tak kakolot ngeun teu can kaharti maksud jeung tujuanana. Ketika anu teu kaharti mah ulah tuturut mundi urang. Ibu bapak sadayana hadirin rahimakumullah. Neuleuh perjalanan ibadah kolot urang baheula. Kadang aya anu papalimpang jeung aturan hukum. Bismillah sakadaek bahasana bismillahirrahmanirrahim tapi anehna eta kolot baheula maca bismillahirrahmanirrahim ge tetep endah Pak. Aya anu labuh dijalikeun dibacakeun bismillahirrahmanirrahim ditiupkeun eta sukuna nu dijalikeun jadi ca. Aya ting korek nu katiisan ku orang ngaranna dibacakeun bismillahirrahmanirrahim eta nu katiisan jadi ca. Aneh. Kolot baheula ibadahna tampolah mah teu kaarti teu sesuai jeung aturan tampolah bismillah ge sakadaek tapi ieu endah bae kunaon? Ieu teh ibu bapak sadayana setelah ditaliti ku baris para ulama. Setelah ditaliti ku baris rombongan santri anu kuari aya, ibu bapak sadayana ibadah kolot urang baheula sanajan kasebutna teu ngaradi kadeuleut zahiriyah, ieu teh ulah laju dihukuman teu endah kolot baheula mah. Naon dasarna? Dasarna kolot baheula. Urang teh zaman kolot-kolot urang baheula, ieu kaasupkeun sanajan teu endah ge bodona bodo anu ma'dzur, bodo anu dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lantaran cik ulama fikih ibu bapak sadayana jelema anu bodoh teh kabagi dua. Hiji anu bodoh makzur, hiji bodoh goer makzur. Hiji bodoh anu dihampura ku Allah sanajan salah tetap endah bae. Anu kadua bodoh anu goer makzur, bodoh anu teu dihampura ku Gusti Allah. Bodoh anu makzur nu kumaha? Hiji jelemana asup Islamna anyar keneh. Meureun ngaranna si Cengwat. Asup Islam anyar keneh. Neuleuh anu salat. Be manehna ilu salat teu ngalaudu. Tos modal teu ngisang-ngisang aja. Hanya cicina teh. Oe udah modal. Tapi oe belum belum ngicang. Oe mau salat. Dia modal. Kan dia langsung salat teh. Atuh ini yang beta apal cicina teh. Eta kumaha sanajan tos modal teu ngisang. Sholat tetap dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Atulah diturutan teh sarmina kurang. Kurang mah jenisnya. Hiji tah. Anu kadua anu bodo makdur. Ibu bapak sadayana asup Islam nama geus heubeul. Doang kolot-kolot urang baheula ngeun ba'uda anil ulama. Jauh di nu ngarti, jauh di baris ulama. Eta disebutna masih bodoh anu dihampura ku Allah. Sedangkan euling sok nyacahkeun bapak kolot baheula ibu bapak sadayana. Abdi sok ngadenge, jarajang hayang teh urang nyangan kiai heubeul magati. Aya di ti abdi kudu muru ka dieu ka Buya Adim ka Ciseupeuh. Atuh sakit jauh. Bari kumaha kudu lempang suku. Aya cenah di Sudi Manik Abuya Ali. Jauh. Geus
eta kesimpulanana kolot-kolot urang baheula mah ulah di pikiran perjalanan ibadahna. Sanajan kasebutna doang rada teu ngaradig teu akur jeung aturan hukum, insyaallah ieu teh tetep ibadahna dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kudu dipikiran mah urang horeng kuari teh. Anu kudu dipikiran mah urang kuari horeng Pak. Yo, namun zaman kuari bismillah masih hirak manirakim kene. Rukun sholat urang masih teu can ngarti kene. Jampe wudhu masih acak-acakan kene. Jampe adus masih acak-acakan kene. Ieu zaman kuari santri geus ngaleuya. Kiai geus babalatak nu ngarti geus ngaleuya. Ieu berarti urang lamun ibadah masih acak-acakan kene. Zaman kuari masih acak-acakan kene ibadah urang. Nu dikhawatirkeun ieu teh geus teu dihampura ku Allah Subhanahu. Makana ibu bapak sadayana lamun dititenan ieu urang horenganan mah eta ngalaksanakeun ibadah jelas kudu jeung elmuna. Lamun teu jeung elmuna mah jelas lam yacrok walam yabres. Teu cocok jeung henteu beres. Ngaranna eta dalil kirata, dikira-kira nyata. Doang teh bahasa kieu wa idza kabahala bikaizin fa'unima bi'airin. Eta doang bahasa Arab, padahal eta dalil kirata. Wa idza kabahala lantet kala kabeuheulan ieu si Allah. Bikaizin kalawan kezo. Kezo. Fa'unima bi'airin fil madi majhul. Mangka den inuman ieu si Allah. Bi'airin kalawan cari. Eta doang nama doang siga Arab orang lain. At-tadina sumiru paruddana ala cipatina alhambas. Pertama tanyakan karena palurah baik. Lain al-hadis orang alhambas. Ibu bapak sadayana hadirin rahimakumullah. Jelas kudu jeung ilmuna. Eta urang coba ge. Dina sholat baik abdi sok ngaheleung baik kadang mah atuh lajuna mah lain sholat abdi ge leulekeun sok ngaheleung lamun keur berjamaah posisi aya di burik ieu teh kadang-kadang mah kulantaran teu nyaho teu apal kana elmuna ieu itidal bae ge sok kadang-kadang mah aduh komo dina tarawih atuh teh aya tumanina labok. Ketika orang itidal teh ucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal. Begitu orang tos dia sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Lamun ieu leungeun masih kikian keneh terus langsung sujud kahanap berarti itidalna eueuh tumanina. Anak-anak itidalna eueuh tumaninahan maka ieu salatna berarti rukunna eueuh hiji. Anak kala sholatna eueuh rukunna hiji berarti sholatna eke urang hukumna henteu sah. Kalau mau taraweh kadang-kadang ieu imam karake masih sami Allah imam diburis Allah asup kana teh sareja. Kudu cikula ge makmum sholat taraweh mah parang sakula mah sok teu laku lemah jantung. Allah karim ieu di dieu lamun imam aya dua hiji imamna atuh biasa nyantai nu hiji deui imamna ngembut doang rada edan teh biasa milih kanu rada edan tah milih kanu nyantai eta pasti milih kanu rada edan lantaran makmumna edan kab terus urang ieu kumpulan jelema edan kabeh urang ya Allah ya karim eta taraweh atuh eta karak satengah jam teh pangis protes lamun dinyakeun ta taraweh atuh salat teh paneta salat kieu imamna nyantaina bismillahirrahmanirrahim bagong dah ibu demi Allah yang mulia iraha amina di baru di ngobrol sekarang bari hamuai we kira atuh bari diuk we Pak Allahu Akbar jik imam. Allahu Akbar mah pangarusa. Sami Allah, sami Allah. Mana mah kieu bae nyaran. Aya taruh kita aya.
Bisa gitu ya Allah. Awahnya ibu bapak sadayan kudu jeung ilmuna. Geus anak kala ieu perjalanan ibadah urang horenganan mah kudu jeung ilmuna. Punten Pak, ieu teh urang teu ibu-ibuna teu bapak-bapana, urang teh jampena iwal teh heje. Jampena urang dieu berarti ulah eureun-eureun kudu pangaji. Osok pangajian di osok. Poe naon di pangajian Bu? Alhamdulillahirabbil. Insyaallah ku ayana pangajian. Sanajan eta pangajian teu becus-becus. Aturan jangan mun ditata sama ibu-ibu bisaran coba di pengajian. Ya paling-paling dina sasalawatanan. Ibu-ibu pengajian. Harapannya hari ini pengajian. Cepat-cepat gerak kumpulkan. Kue kopi gerak bawaan. Atuh paling lagi etana. Ngaranta mengajina atuh geus lah. Esek. Atuh naik rada di kekangan ku ustad dan ibu-ibu urang pengajian ka hareup mah Fatihah saurang-saurang. Nya, tengetkeun ke ibu-ibunya Fatihah saurang-saurang ke ka hareup Bu. Dicoba ku abdi hoyong cik ustad abdi mah. Eta memeh baralik geus boga alasan masing-masing. Cenah. Teh saya dah naik ngaji engke minggu hareup. Ku gua yang doang nama kami si budak eta teu bohong. Atuh kudu kami je. Kondangan eta euy. Orang sieun di tempat. Geus eueuh. Ibu bapak sadayana hadirin rahimakumullah. Teu bisa bae ngajina ka ustad teuing. Jatuh timu-timu teuing. Lantaran urang bisababiah urang sok daek ngaji. Ibu bapak sadayana. Ketika urang aya ibadah anu teu berkenaan jeung aturan hukum. Aya ibadah anu teu sesuai jeung aturan hukum Allah. Lamun urang sok daek pangajian bae. Insyaallah kaasupkeun kana santri. Anak kala santri berarti keur dina perjalanan tolab ilmu. Sanajan ieu salah tetep hukumna dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Eta jampe pangajian ngeun ngarah eta doang. Ngaranta mah cenah hayang kana bisana atuh geus ribu. Bapak-bapak pan pangajianna husuk teuing. Bapak-bapak mah begitu dibuka beh. Ye husuk. Terus gendeng-dengen cik ustad. Kieu bang. Blak beh ngaca. Atuh naik di mana orang timuna. Ibu-ibu kompak ngajina. Begitu dibuka ku kiai, begitu dek dilaksanakan pengajian, langsung malih lagi muka acara. Jeung babaturan. Atuh nanti kadang-kadang mah nu karari teu ngadengkeun pengajian mah. Hayo. Aya didengekeun ku ustadna lamun ngomongkeun masalah paling lagi saraka. Bebo dengan urang keur boga saragam. Wah siap. Bab ngalirkeun pisalakian geus siap. Ternyata ibu-ibu zaman kuari teungeun eueun ngalirkeun hulu salaki. Tampolah nyapu saragam, tampolah deui paket. Teu puguh-puguh kudu dibayar. Sok aya ka dieu paketnya parulah. Datang kalinya datang. Dek kumaha kok. Atuh apa nya teh coba ge? Naon cik salakina ya? Iya cenah tiung, Pak. Sain mesen istri bapak mah. Ai, nah lazada. Pana teripu ada. Ya Allah ya Karim, mantakan ieu Bu sing hade abdi sok rada melengek, kadang-kadang ieu coba saeutik-saeutik benang hasil ngaji pake urang. Saeutik-saeutik burung gampang kasebut nu ieu nu itu mah ngahargaan kesalaki. Ulah ieu ngaji mah beuki, ngaji mah doang nu heueuh. Duit mah Masya Allah beli saragam teu can beres-beres sampai ka kuari. Geus nu kuning, nu beureum, nu hideung. Jalamun eueuh saragam isin, neng mah isin ka isin. Kudu saragam doang batur. Tapi ieu ngahargaan kan jadi salaki bageh Masya Allah bae.
Dalam tubuh sok dibacakan ku guru-guru urang tempo akhlak istri Kangjeng Nabi, istri Kangjeng Rasul anu pangsepuhna itulah Siti Khadijatil Kubra. Eta Siti Khadijah deh kedua picontohan ibu-ibu, lamun ibu-ibu bisa nyontok karena Siti Khadijah, insya Allah bakal dipingkin ku Siti Khadijah, bakal asup karena surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kumaha cenah Kanur Jaya bakti jeung luar biasa na Siti Khadijah ka Kangjeng Nabi sebagai suamina. Siti Khadijah macana ge ibu, lamun Kangjeng Nabi calik di luhur kursi, Siti Khadijah moal daekeun diuk di luhur kursi, Siti Khadijah mah diuk di handapeun kor. Lantaran isin jeung hormat kanu jadi salah. Ai ibu-ibu urang mah lain kit. Lamun salaki diuk di handap ngadapang tampolah maneh nama wanieun diuk di luhur kor. Bari ngucang-ngucang indung sukuna meh, benung sukuna asup kana bool salah. Coba lihat. Gusti Nuan. Beda. Laju Siti Khadijatil Kubra mah punten Bu. Cenah ge lamun ieu Kangjeng Nabi teu can tuang, Siti Khadijah moal daekeun tuang miheulaan anu jadi salah. Ai pamajikan urang diajak dahar ku salaki hayu neng ka kamayang dahar, aduh cenah Nabi mah hampura bae cenah rada teu ngeureuneuheun beuteung abi mah atuh teu ngeureuneuheun beuteung teu meureun cenah mah nyatu geus 3 kali ngasakeun kejo asa kejo direresan kuraes ngaranna sagede leungeun eta dihuapkeun ngasakeun deungeuna ayam berasak ngasaan deungeuna atuh make kejo 2 kali dah. Laju ngahuapan anaknya di sakile peureup dihuapkeun di bae. Atuh geus 3 kali. Diajak dahar mah ku salaki huha hehe bepan horenganan mah geus. Tampolah deui kula anu rada melengak pamajikan urang mah ieu. Atuh teu nu batur teu nu kula. Mejus di hareupeun salaki wani. Jetut we mejus di hareupeun salaki. Saeusna mejus di hareupeun salaki lain mentah hampura tah pamajikan ka salaki. Kalah ngelebet ka salaki bau silakannya. Bati. Eta nu kitu aya ibu-ibu di aya. Masya Allah, Ibu Gusti Agung tabarakallah. Ngeun lamun di pikiran musim abdi moal bae ieu pamajikan wani mejus di hareupeun salaki, lamun salaki teu mapatahan mejus di hareupeun pamajikan. Atunya kadinya nama tuh beletuk di papatahan ku salaki nanya atuh ai geus makana urang mah ibu bapak sadayana jampena teh dosa panggede-gedean di alam dunia salaki jeung pamajikan jeung salaki iwalti urang teh kudu rajin siling mangmentakeun hampur. Di dia ibu-ibu sok rajin menta hampura ka salaki rajin. Elok cenah. Masya Allah. Oh nya. Ulah-ulang jawaban lalaki. Ibu-ibu sok rajin main tampura ka salaki sok. Sabaraha kali tina saminggu? Satahun 2 kali lebaran. Eta ge geus kulak dek main tampura ka salaki. Bingung ya budak ieu. Bingungna mah teu ceurik jaisin. Ai ceurik engge teu bisa ya. Akhirna nyiar cabe. Bari digecekeun. Ya Allah ya Karim tabarakallah. Beres cecerikanan mentampur atuh geus nyeun masalah di bae Pak. Masya Allah banyak iwalti urang mah insyaallah ibu bapak sadayana kusiling pangmentakeun hampura mah antara salaki jeung pamajikan jeung salaki insyaallah nalika urang balik ka alam akhirat ieu teh muga-muga meunang ridho Allah kadituna bisa babarengan dina surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali deui ibu bapak sadayana urang teh jampena horenganan mah hayang ditarima ibadah ku Allah teh urang teh ulah eureun ngaji nya. Urang mun boga anak mun bisa mah sakola dasarna ge ya zaman kuari kudu pinter Kak. Lamun ieu hirup teu pinter ripuh
kudu pinter. Sakola dasarna ge terus ngeun ngaji ulah ditinggal. Ulah ditinggal. Ulah ditinggal. Geus lamun urang boga anak mejehna anak urang teh di masa pendidikan, anak urangna kudu di pasantren. Aya malah santren di aya. Alhamdulillah. Muga-muga ibu bapak sadayana anak-anak generasi penerus bangsa di dieu teh sing diseueurkeun anu jaradi patokan pikeun mimpin umat di masa depan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ngeun kadang-kadang eta mah santrenkeun anak ulah sok rada bingung nama anu beungal di pasantren. Anu rada tah mabageur gitu. Henteu di pasantren teh. Anu beungal geus peremah di mana ge dipasrahkeun ka kiai atuh mana teh ngalirkeun hulu kiai. Kiai cenah punten ya di imah wabi geus terbah. Motor mah geus sepopat ditabrak-tabrak. Kaca barulah. Ieu mah cenah wabi pasrahkeun bae kana kiai atuh cuan dasar buka kacana ge dua aing beulah. Atuh ya. Ya Allah ya Karim. Laju pan aing beungal mah eta di pasantren ge atuh gati kan. Laju aing teh endah bari mah hidup ka kiai. Hari bahana geus teh endah mah dibawa ka tukang kayu atuh cek syariat lohiriyah. Atuh kumaha yang lempengna. Ieu bengkung kayu. Bari geus ripu bae. Ieu ka tukang wayahna panglempeng-lempengkeun ieu. Mending huntu dia cik tukang kayu mah poe dilempengkeun. Atuh kumaha ngalempengkeunna bagong aing. Atuh mah ripu. Tak iya kadang-kadang iya anak anu geus biadab diantarkeun ka kieu. Anu bageur mah teh henteu. Nu bageur mah anu geus ripuh we parah. Makana ibu bapak sadayana ieu teh kadang-kadang di pasantren ge ditah ngaji teu daek ku kiai. Laju pan maling di pasantren ge. Nya. Aya kebon terong batur ieu mah. Ngomongna bahasana paling nage kieu. Kak minta terong, bogaan eueuh, dijawab deui ku panahap. Masya Allah, tabarakallah. Ieu dinu abdi ya, musim halodok ieu budak sok ngalobor puyuh Kak. Pan di tengah sawah ieu Pak Lurah. Eta engke sapeuting dua peuting mah doang nu heueuh nya. Aya simeut, aya puyuh. Kayak ngadituan mah lain. Aya nu menang terong. Menang bonte, menang cabe. Ampolah meta santri nu belah mana boe aya dina caritan maling samangka dinu batu mamawa duduk ku kiai. Atuh paneta nu boga samangka pasti nuduh ka kiai. Masya Allah, Gusti nu agung. Makana bisi dibelah dieu aya kasebutna pasantrenan, aya nu ngarusan budak santri, bisi teh deugeuh ulah aju hewa kana kiai na bae. Kiai mah eueuh hiji ge nu mapatahan kana teh da eueuh. Sugan teh bari ngaji kitu cek kiai na dak lamun dari naik ngaliwat eueuhna naon maling bae ka kebon batur. Laku dibedi we kiai kitu. Moal moal aja. Pasti dicarek. Ngeun ngaran taufik jeung hidayah ti Allah teh hese pan urusan. Hese hayang leurak teh hese. Tetep sanajan dipagahan ke kitu ge atuh ai beungal mah beungal bae. Nya, samalahan eta aya dongengna Kak. Kiai boga tangkalnan ka hiji-hijina. Leubeut buahna. Asal ditoong isuk-isuk ku kiaina eta buahna eueuh. Asal ditoong eueuh sampe nyesah hiji deui buahna Kak. Si kiaina teh merak hayang eta nyaho asakna da buah nangka doang kumaha. Akhirna kiaina boga ide nyiar kardus kiai ditulis di dina eta. Dak sanajan abah teh nyaho maling nangka, Allah mah nyahoan dipaku dina nangka. Jepret. Begitu santri naik ngala, dah aya tulisan abah kiai kumaha ieu. Geus salah di batik nu beungal. Diturunkeun juga jangan. Begitu geus beres diala di rodeh, dipasak. Nah hareuleung kumaha cenah geus nyiar kardus deui. Cik santri nyiar kardus ditulis di handapna. Jepret di handapkeun tulisan kiai. Begitu dituang ku kiai isuk-isuk aya tulisan di handapkeun dibalas. Cik tulisan kiai na teh dak sanajan abah teh nyah nu maring nangka Allah mah nyahoan dibalas ku santri di handap. Bah punten
sanajan Allah nyawa nu maling nangka Allah mah telok cerewet. Geus makana hese. Lanjut kiai na hewan henteu. Kiai na marah moal. Kurang sabaraha atuh kiai na kitu ieu baheula di guruna. Geus geus malik tali beta mah hukum karma. Makana ulang paling lagi seri be pamajikan beli brang breng brong gelas teuman-uman pan. Sendok beak bae lagi seri belah aing dos aing baheula di nu kiai kitu bae. Geus hese. Tak ibu bapak sadaya hadirin rahimakumullah. Tapi sanajan bari jeung kitu eta santri. Kadeleuna doang menyeng, kadeleuna lah eueuh araheun keur waktu di pondokna. Tapi lamun geus didoakeun guru jadi guruna. Geus meunang ilmu sakedik demi sakedik tilu jadi guruna. Ridon guruna, ikhlasan guruna. Insyaallah ibu bapak sadayana lamun geus didoakeun kudu jadi guruna, geus balik ka masyarakatna hayangeun cicing ditempatkeun diturukeun. Insyaallah nu tadina kadeuleut rada beungal ge, nu tadina kadeuleut rada sumut teu endah ge. Alhamdulillah bil barokah doa kiai biasana sok dijadikeun panutan di masyarakatna. Alhamdulillah. Ya abdi bah pangalaman baheula palurah abdi teh hirup di rumah teu boga. Ulah sampai ayah bahasa ya generasi penerus bangsa, generasi penerus agama Allah. Ulah sampaikan bahasa letik hati ku ayana jeruk tebong. Ulah ya kula baheula zaman waktu mas santren di almarhum Abah Hilmi Sorongan baheula lempang suku Canyorang selama mas santren aya kana 3 tahun lempang ka Sorongan Canyorang hirup bubuatan kasebutna buat motor jeung sajabana ngatruk lempang suku ti jagat ci Hanjuang ka Sorongan lempang teh baheula sapoe dongkrek bari jeung mamanggul bekal ya tuluy dipanggul 3 tahun katuk beres di Sorongan didoakeun guru jadi guru balik ceng nyiar deui pangalaman lempang lah sim abdi ka Padarincang begitu ka Padarincang nek balik atuh jabekal eueuh teu timu ieu kumaha akhirna baheula sim abdi sok dagang kerelek palurah kerelek nu puyuh kerelek eta pagawean kula baheula dagang angsong antara beus ka beus sering akhirna dagang cendol sering dagang sagala sering di kota baheula demi tujuan hayang ngaji atuh nek ngaji oh semesteran ieu daya alban Allah bakal kuli heula komo hirup lalaki ngeun lamun di kamar da gatit dagang cendol urusan engke kalah memo cendol urusan gatit tapi lalaki kasebut cikolot baheula lengkah naluas karasa ku sim abdi. Alhamdulillah sim abdi sok dagang na biasana di pasar Ciruas cenah. Sering ceurik di pasar Ciruas. Sering ngaragakeun cimata di pasar Ciruas. Alhamdulillah bil barokah sok ngaragakeun cimata di pasar Ciruas. Jelema-jelema keur abdi teh mulai istiqomah di jalan Allah. Mulai cicing di kampung sawah di Sawaringin Jaya Palurah aya keistimewaan keajaiban di Allah Subhanahu wa taala semah-semah anu daratang teh di daerah Ciruas mang meserkeun taneuh mang nebusankeun taneuh eta teh anu dicicingan ku sim abdi kana bangsa 25 jutaan digadekeun ku pamajikan awalna keur waktu manehna ngamodalan di pesantren tah eta teh alhamdulillah barokahna aya nu masihan motor eusi aya nu kasebutna ngabangunkeun pasantren di dinya mantuan jeung sajabana perjuangan keur waktu sim abdi ngaragakeun cimata itulah di pasar Ciruas makana ibu bapak sadaya hadirin rahimakumullah abdi keur taun irahata pernah kaondang ka pasar Ciruas keur taun beh ditulade pernah kaondang ka alun-alun Serang keur beh ditulade pernah kaondang ka Petir. Itulah keur waktu sim abdi menderita lelempangan berjuang di jalan Allah neangan pibekeuleun geus mas santren baheula begitu dicaritakeun baheula ye kula nyorang keliling ka dieu ibu-ibu ka dieu panjenengan kuari makasep tuh gitu kuari melain deui terok popoyan teuy ya Allah ya Karim tabarakallah ya makana
ka pamuda-pamuda anu hirup cenah teu boga, masyaallah ting kecil. Anu penting gede harapan, anu penting urang boga semangat hayang ngahirup-hirup agama Allah, hayang nyer agama Allah, sangkan aya manfaat lantaran si Kangjeng Nabi anfaun nas, anu pangleuwih bermanfaatna manusia, itulah jalma anu bisa dimanfaatkeun geus umat anu halayak loba. Makana ibu bapak sadayana muga-muga urang ngadua ka Allah Subhanahu wa taala di kampung urang sing diseueurkeun pamuda-pamuda anu siap berjuang di jalan Allah. Sakola nanyaan berjuang, masantren nanyaan berjuang. Muga-muga kadituna anak-anak urang teh aya ditakdirkeun ku Allah anu dijadikeun anak anu soleh tur soleha sehingga bakal karasa manfaat barokah khususna ka indung bapana umumna pikeun masyarakatna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ieu geus leuwih tina sejam. Sim abdi mah biasana paling nage sejam di mamana ge. Nah gitu. Ngan lain bahasa Cimanggu. Ai bahasa Cimanggu mah abdi 10 ke dia katipu. Jalan ka Batuhideung harita masih anjur keneh palura. Naros abdi ka babaturan padahal nama babaturan. Ka ieu lamun muter ka ditu ka Citeureuk ieu. Datang sejam kan. Oh, atuh kan urjaya moal sejam macan can. Dilampahan kukula atuh 2 jam leuwih. Datang ka jalan atuh naon di joreng, atuh nang kakak make jam. Allahu Akbar. Orenganan mah kula harita teh sejam. Gitulah. Kaceuna sejam, datang lo jam tak atuh. Oh, kakak moal sejam acan. Oh, teh teu make jam. Gusti, taburang Cimanggu ampun. Laju kamari, aya nu palid bang. Pan aya nu masantren kan abdi taburang Cimanggu duaan. Aya nu palid budak alit teh keur musim banjir. Bu cenah ka, di ditu mah aya nu palid sagala budak alit. Laju kapangi heuh. Atuh amprek burung eta. Cai. Cenah nyaan ieu caah amprek. Atuh itu mah cenah nini pe kabar rawa cai. Oh, laju kitu kumaha? Pas ngaulang baca kula, gahil gitu kan. Bagor doang gitu. Gati eta sanajan ngobrol cenah jeung nu atuh kasebutna rada pisin terus bae tah urang Cimanggu. Beneran bae tah ngalagana kitu tah mah. Hiji tah urang Cimanggu. Ka mana ka jalan mun ka anu? Atuh ja tadi mah aya bae cenah. Aya kan jalan urang. Ka mana jalan ka RT anu? Atuh tadi mah aya bae cenah. Anu paling ripuh cenah ge nanyakeun eta teh nanyakeun endog. Ka cenah. Nah ieu cenah aing meset endog bu cenah eueuh nu bogana kacai. Orang bebekna teh keur ngarojai kacai. Gusti aya kitu tah bahas. Laju eta nu masantrenkeun anak anu kula ge pan eta, pabrik tahu dan tahu. Keur kula di dinya, keur silaturahmi. Ayeuna meuli tahu. Ka cenah meser tahu, saya hampura bae cenah puguh tahuna ge bari keneh. Atuh balik deui batuh. Atuh pan tahuna anu teu. Gusti kitu kan. Gang padahal terus bae. Eta ngalaga kitu, atuh seurik teu naik daya anak naon. Ya Allah ya kali. Tah ibu bapak saya hadirin rahimakumullah. Intina tina ieu ngaji ibu bapak sadayana yu urang teh belajar ibadah ka Allah. Ngeun belajar ibadah ka Allah ja urang mah loba keneh anu teu can timu wajahna kudu dibarengan jeung pangajian. Sangkan naon? Sangkan aya nu salahna, sangkan aya nu teu timuna teh tetep bakal dipeunteun 10 bae ku Gusti Allah lantaran urang teh diasupkeun bodona bodo anu dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sadayana sim abdi sanes kirang sono dina waktu ayeuna berhubung atuh waktu geus jam 11 berarti engke datang jam 1 pan kaditulah nya. Ya sebenarnya mah masih sono keneh ya parurahnya. Itu ngobrol mah ya masih masyaallah baik. Ngan ieu lah kin mudah-mudahan urang ditakdirkeun ku Gusti Allah di mamana ge bisa papanggih deui. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Sateu acana sim abdi nutup kana ieu acara hayu urang ngaoskeun shalawat heula tawasul ka Kangjeng Nabi malah mandar urang dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal ya Rabbi bil Mustafa balik
sidana waghfir ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah Rabbuna Rahman ku berkahna pengajian hoyong diterima taubat sanajan seueur maksiat hoyong diterima taubat sanajan seueur maksiat. Yuk sekali ribu ya Rabb Bibil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami